Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wa hukia sareng parantos dihikayatkeun atanapi dikisahkeun naon annahu sanyana kalakuan sanyana kajadian matat parantos maut saha imraatun hiji awewe mutabarrijatun nalika hirupna teh nu sok resep gigindingan. Ai mubarrizatun tegasna mah ya awewe teh anu sok nembongkeun lizinati kana perhiasanana. Masyatun tur sok lelempangan ya awewe bainar rijali di antara pirang-pirang lalaki sejen. Faro'aha maka ningali atau kaimpen ya istri teh. Mimpen ka istri teh saha ba'du ahliha sapalihna anggota kulawargana. Binaumin dina nalika kulem. Waqad uridat sareng teman-teman dihadapkeun atau diasongkeun ya awewe Allahi kapayunan Allah bisyabi ruqoki bari jeung ya awewe teh nganggo raksukan anu ipis bidomir ra'i kalawan didomahkeun ra'na. Fahabat maka berhembus maka nebak naon rihun angin fakasyafatha sataras na ieu angin teh mukakeun ha ka itu awewe mukakeun bajuna kana bujuna teh bajun ipis teh. Fa'arado maka ngabalieur atau berpaling saha Allah Gusti Allah anha ti eta istri karena benduna Allah ka eta istri. Waqala sareng ngadawuh Allah khuzu kudu mawa aranjeun kabeh hai malaikat kudu nyeret aranjeun kabeh malaikat biha ka eta istri data shimali kabelah kenca ayeuna hiyatihi tegasna jihadna atanapi arahna eta simal ila nari ka neraka seret ka neraka ku anjeun ya awewe. Fa innaha maka sanyana ieu istri aya hadzihil mar'ata tegasna ma ieu awewe teh kanat kabuktian ieu awewe nalika hirup minal mutabarrijati ti golongan jalmi-jalmi nu sok tabarruj nu sok gigindingan lizinati gigindingan perhiasanana ka lalaki sejen sok resep nembongkeun perhiasanana. Wal muhasanati sareng sok berhias ya awewe lil masyin nalika leumpang di dunia nalika hirup di alam dunia. Wa hukia sareng parantos diriwayatkeun tina hikayat nu sejen annahu sanyana kalakuan Aisyana tegasna mah kalakuan lama mata samangsa ngantunkeun saha jaujul waliyati sarogena hiji wali istri Rabi'atul Adawiyati tegasna mah waliyullah Siti Rabi'ah al-Adawiyah radhiya mugia maparin ridho sa Allahu Allah anha ka Siti Rabi'ah al-Adawiyah. Istadzana maka nyunkeun widi saha al-Hasanul Basriyu Syekh Hasan Basri wa huwa ya ari ieu Hasan Basri teh etan min akbari tabi'ina ti sapalihna gegedena atau bangsawana atanapi tokohna para ulama tabi'in wa ashabuhu bari disarengan ku para sahabatna ieu Hasan Basri radhiyallahu anhum biduhuli lebat ieu kalebet bumina Siti Rabi'ah
Fazinat makang widian Siti Rabi'ah ay Rabi'atun tegas nama Siti Rabi'ah al-Adawiyah lahum ka eta Syekh Hasan Basri miwah rombonganana bizuhuri kana lebet kabumina ieu Siti al-Adawiyah wa arkhat saterasna ngarumbaikeun ieu Siti Rabi'ah ay arsalat tegas nama ngarumbaikeun saha ar-Rabi'atu Siti Rabi'ah sitron kana hiji sitir kana hiji tutup-tutup bikasri sini kalau dikasrahkeun sina wa huwa ari sitron eta mah perkara yasturu anu dianggo tutup-tutup naon beuhi ku eta perkara teh wajalasat sareng calik Siti Rabi'ah wara'a sitra dipengkeureun tutup-tutup teh dipengkeureun hijab. Faqala maka ngadawa salah Hasan wa ashabuhu Hasan sareng para sahabatna innahu sanyana kalakuan Aisyahna tegasna kalakuan qad mata parantos maut saha ba'luki caroge anjeun fahtari maka mun diwidian mah mun kersa mah anjeun kedah milih janten caroge min haula izuhada min zuhala zuhadi di pirang-pirangan ieu golongan ulama-ulama zuhud man kajalma siti anu karep anjeun anu hoyong anjeun faqalat maka ngadawuh Siti Rabi'ah naam insyaallah muhun huban kalawan kacintaan wa karamatan sareng kamuliaan walakin akan tetapin saltukum samemeh milih kaula kacaroge teh saltukum baka naros kaula ka anjeun man sahajal mina a'lamukum manupang uninga di antara aranjeun kabeh nupang sae-sae elmuna di antara aranjeun kabeh nupang unggul teh saha hatta ajawi jahu sahingga rek ngawin kersa ditikah kaula ku eta jalma ayal a'lamu tegas mah nupang alimna teh saha nafsi keur diri kaula faqalu maka ngawalarar tah rombongan para zuhada teh ay ashabul Hasan tegas nama sahabatna Syekh Hasan a'lamuna ari pang alimna di antara urang sadayana teh nupang juhudna pang pinterna Al Hasanul Basri namina teh sedengan jenenganna teh Syekh Hasan Al Basri radhiyallahu anhu pakolat maka ngawaler maka naros maka comarios ieu Siti Rabi'ah aya Rabi'atun tegas nama Siti Rabi'ah in ajabtani lamun tiasa ngawalar anjeun kakaulaan arbati masyaila kana opat pertarosan paana maka ari abdi eta zaujatun kersa jadi istri laka pikeun anjeun faqala maka ngawaler ieu Hasan Syekh Hasan teh isali sok tanyakeun ku anjeun perkara naon anu anjeun butuh rek naon menanyakeun naon kasim kuring saur Syekh Hasan teh in wafaqani lamun ngawidian muga-muga ngawidian sa Allah ay akdaroni tegasna maparin kamampuan kekuasaan Allah nulungan Allah ka abdi saur Syekh Hasan teh alal jawabi kana ngawala pertarosan ajab tuki maka bakal ngajawab abdi kana pertarosan anjeun faqalat maka naros Siti Rabi'ah mata kulu kumaha pendapat anjeun lau mutu lamun mah abdi maot jaga harajtu nah terus keluar abdi mina dunia di dunia teh muslimatan tingkahna kaayaan Islam atau tingkah tina kaayaan husnul khatimah au kafiratan atanapi dina kaayaan kekafiran
Pertanyaan kahijina teh lamun abdi jaga maot nah anjeun uninga abdi dina kayan Islam atau kafir. Qala maka ngawalar ail Hasanul tegasna mah ieu Hasan teh ngawalar hada ari ieu pertarosan eta ma'rifatul khuruji tegasna mah ngauningakeun kaluarna anjeun ti alam dunia teh ma'atil kasifati bari mawa sifat salah sahijina nah surga nah bagja atau cilaka teh eta goibun perkara anu samar. Perkara nu goib anil khalqi pikeun makhluk mah hartosna mah teu uninga atuh detna mah perkara goib. Hiji pertarosan teu kawaler. Faqalat maka naros deui Siti Rabiah mata kulun naon kumaha pendapat anjeun ida wuditu di Maria supan kaula fi qabri ka alam kubur ka pakuburan wa sa'alani sareng naros ka abdi sadaya ka abdi saha munkarun wa nakirun malaikat munkar nakir akdiru kinten-kintenna kaula bakal mampu ala jawabiha kana ngaular pertanyaan ti munkar nakir amla atawa henteu mampu kaula ngajawab kana pertanyaan munkar sareng nakir. Faqala maka diungawalar deui si Hasan hadza ieu pertarosan eta ay ma'rifatu qudratil jawabi tegasna ari ngauningakeun mampuna ngawaler li su'alihima kana pertarosan munkar nakir amla atanapi henteu tiasa ngawalar kana pertanyaan munkar sareng nakir aidon deui ay kama tegasna mah saperti perkara goba anu sama mata qadama tina pertarosan anjeun nu dipayun goibun eta teh samar teu uninga deui. Faqalat maka naros deui Siti Rabiah ka Hasan idza khusyira di mana dikumpulkeun saha annasu manusia fil mauqifi dina tempat cicingna yaumal kiamati dina poe kiamah watato ya roti sareng halari bernaon al kutubu pirang-pirang buku tulisan aya kutubul amali tegas nama buku amal catatan amal allati katabatha anu parantos nulis ka eta kitab saal malaikatu malaikat hafadoh min khazanati tahtil arsy dina tempat panyimpenana nu aya di handapeun aras bitatjirir raihi kalawan dihiberkanna ku angin iyaha ka eta kitab bi amrillahi atas izin Allah atas perintahna Allah wa taltasiku sareng napal eta kitab bi unuki sahibiha kana pirang-pirang pundakna nu ngabogaan kutubul amal summa ta'khudhuha saterusna nyandakan eta kitab saal malaikatu malaikat minal anaki tina pirang-pirang pundukna eta jalma liya tuha supaya mikeun ieu malaikat kan eta kitab amal li sahibiha kanu gaduhna fayuto maka dipasihkeun diserahkeun ba'duhum tina sapalihna jalma teh naon alkitab kana kitab ay kitabi amalihi tegasna mah kana kitab amalna biyaminihi ka panangan palih katuhuna aya kitab teh disangakeun anu disangakeun ka hiji hambana teh ka manusia teh kapalih katuhu ay min imamihi tegasna mah dipapadeunkeun ka payununana wa huwa sareng jalmi anu dipapadeun kitab kabelah katuhu atau ka payununana al mukminu eta dicap atanapi janten ciri jalmi nu iman ka Gusti Allah al muti anu taat ka Gusti Allah wa badum sareng sapalihna jalma bisimalihi narima kitabna teh kana panangan kencana min wara idharihi tegasna tina pangkeureun tonggongna si jalma wa huwa ari jalmi anu narima kitab amalku panangan kiwa atawa disapangkeureun tonggongna eta al kafiru itu ciri jalma nu kafir. Pertarosanna aa tia naha ari dibikeuna
naon kitab kaula teh biyamini kira-kira kaula teh bakal nerima kutaan katuha o bisimali ata ambisimali ata napi ku parangan kenca. Faqala maka ngawalar Hasan Basri hada ari perkara ai ma'rifatu ito il kutubi tegasna ngauningakeunana diparinkeunna pirang kitab amal aidon goibun lagi-lagi goib atuh eta mah perkara de goib kaula teu bisa ngawaler. Faqalat maka ngawaler deui nganaros deui Siti Rabi'ah kana pertanyaan selanjutna idanu dia sareng nalika dipanggil atau digero fil kiamah dina poe kiamah parikun sagolongan fil jannati bakal asup ka surga wa parikun yang aya di golongan fil sa'iri asup ka neraka sa'ir. Pertarosanna aku naha ai kaula eta min ahlil jannah aya ti ahli surga am min ahli nari atanapi asup ka ahli neraka. Faqala maka ngawaler ayal Hasan tegas nama Hasan hada kana ieu pertarosan ai ma'rifatu kaunika ari ngauningakeunana kayan anjeun min ahlil jannah nah anjeun teh aya dina golongan ahli surga o min ahli nari atanapi aya di golongan ahli neraka. Goibun aidon eta lagi-lagi goib abdi teu uninga. Ai kama goba tegas nama sakomaha gaibna ma taqaddama pirang-pirang pertarosan atau perkara nutos kapayun nutus dipayun ditaroskeun ku anjeun. Faqalat maka ngawaler saha aero faqalat maka ngawaler Siti Rabi'ah ay Rabi'atun tegas nama Siti Rabi'ah aman naha ari jalma lahu eta tetep ka manhum hamu anu bingung teu bisa ngajawab hadhil arba'ah ku opat pertanyaan yah taju mika butuh ieu jalma ila jaujin kana kawin aw yatafarragu atawa masih keneh hoyong seneng-seneng ilah tiari jaujin kana milih-milih istri. Fangzuru maka perhatikeun ku anjeun kabeh pelajari ieu kisah ay ayyuhal sami'una tegas nama jalma anu ngaruping kabeh ila hadhil abidati ka ieu istri anu ahli ibadah al zahidah anu anjeunna jalmi nu zuhud kaifa khafat kumaha sieuna ieu Siti Rabi'ah aya hadhil abidah tegas nama ieu hamba nu taat teh hamba istri nu taat teh wahia ari anjeunna teh eta Rabi'atul Basriyah Siti Rabi'ah al-Adawiyah orang Basor. Khatimataha anu akhir hurufna ieu Siti Rabi'ah. Wa mahadza sareng teu pati-pati ieu khaub teh ieu sieun teh ayal khaubu tegasna ieu sieun teh ila bidza'i qalbiha angin karana Siti Rabi'ah ngagaduhan hate anu wening anu bersih. Min kuduratiha tina pirang-pirang kokotorna hate. Jadi tos teu gaduh di kokotor hate. Warusukhi sareng tumetep ay subutu tegas nama tunetep hikmatiha ilmuna Rabi'ah al-Adawiyah. Tos teh ahli ibadah hikmah nage ilmu nage tos tetep. Ay ilmiha tegas nama ilmu Siti Rabi'ah al-musahibu anu ngareujeungan lil amali kana amal ilmu jeung amal tos silih reujeungan tos napel tos sinkron. Ruya sareng diwayatkan an ba'di sholihin ti sapalihna jalmi nu saleh qala nyarios ieu ba'du sholihin kana kabuktosan li Rabi'atil Adawiyah pikeun Rabi'ah al-Adawiyah naon ahwalun ngagaduhan pirang-pirang tingkah satan anu beda-beda tingkah nu benten-benten. Fakanat kabuktosan Rabi'ah teh marotan sakapeung mayaglibu sok kalindih alaiha ka Siti Rabi'ah naon al-hubu rasa cintana ka Allah. Wa marotan sareng sakapeung yaglibu sok ngalindih alaiha ka Siti Rabi'ah al-unsu betah sareng Allah bungah sareng Allah.
wa maratan sareng terkadang yaglibu sok ngalindih sok tumandang alaiha ka Siti Rabi'ah al khaufu rasa sieun ku Gusti Allah. Wa qala sareng cumarios jauh juhat sarogena Siti Rabi'ah nalika kene masih rumah tangga. Jelas tu cari kaula yauman dina hiji poe nyarioskeun ieu mah kajadian sarogena Siti Rabi'ah. Jelas tu kaula keur diuk yauman dina hiji poe minal ayami tina pirang-pirang poe. Aku lu balik kaula teh keur tuang. Wahia sareng ari Siti Rabi'ah al adawiyah tajalisatun anu nuju calik bijanibi di sagedengeun kaula. Faqadat maka calik Siti Rabi'ah tudzakiru tingkahna eling atawa nyarioskeun Siti Rabi'ah ahwala yaumil qiyamah kana pirang-pirang pakewuh anu dipikhawatirkeun dina poe kiamah. Pakul tu mangakucap kaula cek carogena teh da'aina gararireun anjeun kana eta carita. Natan hana pek geura siap-siap anjeun bita'amina kana katuangan kaula. Faqalat maka cumarios ya Siti Rabi'ah lastu sanes kaula ana tegasna mah kaula wa anta sareng anjeun eta miman ti jalma yan gusu anu sok melang alaihi ka eta jalma teh annaumu katuangan bidzikril akhirah ku sabab eling kana perkara akhirat. Suma qolat saterasna cumarios ya Rabi'ah wallah demi Allah inni saestuna abdi telastu teu aya kaula teh eta ahibbuka mikaresep mika cinta ka anjeun hubal ajwaji kana cintana saperti cintana pirang-pirang salaki. Innama uhibbuka sanyana pastina cintana kaula ka anjeun hubal ikhwani kalawan cinta saperti cinta ka dulur-dulur. Wa kanat sareng kabuktosan ieu Rabi'ah teh ida tobakhot di mana-mana ngasakeun ieu Siti Rabi'ah qadron kana katuangan masak teh. Qolat bari nyarios ieu Rabi'ah kulhu saparantos digoreng teh disanggakeun ka carogena kulhu kedah tuang anjeun kedah nuang anjeun kana ieu katuangan ya sayyidi hai dunungan kaula pujaan hati kaula caroge kaula pama yasiu maka nuju teu sehat naon jismi ari jisim kaula teh illa bitasbih angin kalawan maca tasbih. Suma qalat saterasna nyaris Rabi'ah li ka kaula izhab geula pilarian ku salira geura angkat anjeun pilarian ku anjeun hiji awewe patajawad teras nikah anjeun. Saparantos dipiwarang kitu teh patawajtu maka kaula kawin deui bisalasin nisain kalawan 3 pirang-pirang istri. Fakanat maka kabuktosan Rabi'ah teh imuni masihan katuangan ya Siti Rabi'ah ka kaula Allah ma kana daging. Wa taqulu sareng cumarios ya Rabi'ah idhab angkat anjeun bikuatika saparantos tuang saparantos gaduh kakuatan anjeun ila ahlika ka keluarga anjeun. Wa kana sareng kabuktosan ya Siti Rabi'ah teh ta'tiha terkadang mah anjeun sok sumping ka anjeunna teh saal jinu jin bikul 5 kalawan mawa tiap-tiap perkara tatlubu anu dipikabutuh dipikahoyong ku Siti Rabi'ah ku eta mak. Wa kana laha sareng ka masyhur ieu Siti Rabi'ah teh naon karomatun kasiratun ngagaduhan karomah anu seueur hatta matat dugi ka ngantunkeun anjeunna. Famin hama hukia Allahu alam bimuradi mudah-mudahan manfaat ka urang sadayana. Barakallahu li